Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali bi'adadi asraril Qur'an faqallallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqan nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira lil Sadaqallahul aliyyul azim. Moga panjang puncak ayun Bismillahirrahmanirrahim.
Gelis anaki hidup mah budak solehah bager kabanggaan nu jadi lanjut dedeh teuing bager nasib mihaka hidup nalika hidup rek ngarumah tangga nu jadi bapak geus eueuh bapak hidup anu berjuang ngabelaan berang jadi peting-peting jadi berang geus aya di alam pawenangan bahkan nu jadi indung gelis anu ngakandung hidup 8 bulan patuangan indung melendung nyerina kalangkung-langkung tapi indung tepundung ka Gusti Nu Maha Agung sarua geus nuturkeun bapak bager tarima takdir sing pasrah kalayan sadrah gelis teu kudu aya lanceuk hidup anu bela ka hidup anu nyaah ka hidup jauh-jauh di Jakarta bager anaki hayang nyaksian hidup ngabelaan ka dieu bager gelis sanajan bapak jeung mamah geus eueuh tapi kanyahokeun bager anjeunna di alam barjah neuteup ka hidup ngarasakeun hidup bager anak teteh nu jadi gegenti bapak jeung mamah lanceuk pangageuna geus waktuna si bungsu rek ngarumah tangga geus aya jodona ngawakilan bapak jeung mamah doakeun ku teteh teh anak baik soleha namanya bisa doain nih rumah tangga nih sing langgeng rumah tangga tadi jangan bisa ngapain nih dia bisa gede ini jangan doakan nih kau berarti ini tinggal ki hidup bager nepikeun ka lanceuk mentah hampura ka hidup bager teu pantes jeung teu payus bager anak king lanceuk mentah hampura ka hidup nu geus ngariweuh lanceuk sok nyarios ka teteh bager pentah hampurana bager sok nyarios saria nuhun ka teteh mentah hampura ka teteh bager tetap kasih semua segala kebaikan mandi sayang sama teteh peluk bagaimana aduh teteh mangket jong ting nyong sing dikiwari pibang kelan hodak jaga tanda tu mari madiri katete abdi hampurang bibit duit diri bagja gede teteh ingkang raya rek rumah tangga teteh tak ada menit yang bisa berhenti, tak ada saat yang bisa lewat, tak ada waktu yang bisa mundur untuk libur. Dalam relung hati teteh yang paling dalam, kasih sayang teteh takkan pernah tergerus oleh waktu dan zaman. Ibu sudah tiada, ayah telah tiada. Doakan sama teteh. Mama bisa jaga aku seperti ini.
non bisa doain sama Murti, sama calon suami Murti. Amit bahagia dia temukan rezekinya. Semua doa pokoknya yang terbaik buat Murni sama calon suami Murni. Tingali ku rasa barengan ku hate si bungsu rek ka rumah tangga geus aya jodohna selama ieu ngilunya ngilu mika cinta ngilu mika deudeuh gegenti bapak nu geus aya di alam barja yakin sarua doana jeung bapak dijabah ku Allah doakeun jadi ahli. Cing bagun mudah-mudahan cing bagun tangkep bagun subhanallah tungkusan kalabu nung antik yang terungi aduh iya siangi perasaan nung yang ke pipit puit diri abdi aduh iya diri abdi ngedak pangapura sareng pidu hati Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda putri terkasih, di depan Anda adalah sosok kakak yang dulu mungkin pernah mengajarkan Nanda berlari-lari kecil Pak Kijang yang penuh harapan menatap masa depan, yang pernah menuntun tangan kecil Nanda, kadangkala marah sama Nanda, kadangkala bercanda. Sudah waktunya amal lepas ingkang rai, doakan ku saya jodohna. Diberikan kesehatan. Didoakan yang terbaik buat Murni. Semoga lancar segalanya. Mas cuma bisa berdoa saja. Peluk geus Allahu Akbar. Asini bager sok tangkep sadayana laka-laka hidup bager. Mumpung aya keneh tangkep sok sadayana. Teh rupina acara sungkem calon panganten kara-karakana. Mudah-mudahan sadaya kasayan jamaah majelis taklim diwalas ku Allah ku pahala anu manglipat ganda. Maga bager anak king ayeuna gentos acuk heula bager kanggo maparin siram kanyah siram kadeudeuh ti jantan keluarga besar sadayana. Ibu-ibu hatur nuhun parantos sarolewah jempling nyebunya mudah-mudahan sadaya. Ibu kunaon eta? Sugan teh naon eta? Tisu sagede dikiri. Ibu anu mah tos rengse tos bebasnya